Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat jalma anu muli abid. Diriwayatkeun aya hiji jalma anu ngadenge nyaeta ngadenge beja yen aya jalma anu rek ngajual abid. Ari hartosna abid nyaeta pembantu. Cenah abidna teh mulus daya cacatna ngan eta abid teh tukang namimah anu hartina tukang ngadu-ngadu. Tapi kumaha maneh nama rek dibeli bae sok sanajan kitu na boga sangka tanapi boga rasa mokahaan marukan eta cacat teh teu matak ngabahayakeun. Gancangna eta abid teh diberi can sabaraha lilana geus mimiti manehna ngalakukeun kabiasaanana. Manehna nyarita ka pamajikan durunganana, caroge anjeun rek nikah deui kanu sejen atawa rek ngulik amat. Ayeuna mah mending nyadiakeun peso cukur. Keur naon nyaeta keur ngeurik bulu pundukna engkeun kukuring rek dipake nyihir. Eta si pamajikanana atau dununganana teh ujug-ujug percaya we kasih eta pembantu teh sarta rek ngalaksanakeun karena sakumaha diceritakeun eta si abid. Teras eta si abid nyarita kanu jadi salakina nyata dununganana teh saurna istri anjeun boga maksud rek mencit anjeun. Mun teu percaya mah buktikeun engke ti peuting. Anjeun kudu api-api sare. Dununganana teh ujug-ujug percaya we eta catean si abid teh. Ti peuting dununganana api-api sare pupuraan. Jol pamajikanana datang bari mawa peso. Anu maksud rek ngeurik bulu punduk salakina. Cek salakina dina jero hati bener jang caya caritaan si abid teh. Dina waktu rek ngeurik bulu pundukna eta pesona direbut ku salakina, dibalikeun deui dipake muncit pamajikanana. Atuh nu aya maot harita keneh pamajikanana. Ahli-ahlina ti pamajikanana nuntut ngabunuh salakina. Saterusna ahli-ahlina ti dua pihakna eta diaradu. Tah ieu nyaeta baru karena dosa ngadu-ngadu teh. Jadi mantap cek tadi teh kudu hati-hati na segala macam perkara naon bae. Bahwa anu lebih bahaya penyakit hati ditinimbang penyakit dohir. Kebanyakan orang merhatikeun penyakit dohir seperti seueur pisan aya rumah sakit memproklamirkeun naon bahasana kesehatan baik segi ayeuna tina obat-obatan terus ngajagi dina segi badan kebal tubuh, imunitas tubuh, baik makanan maupun olahraga. Akan tetapi yang lebih mudah lempar ternyata dasar sekali yang kita tidak perhatikan, yakni hati kita. Karena hati kita banyak jika tidak diperhatikan banyak penyakit-penyakit yang pada dasarnya penyakit dohir pun berawal dari penyakit hati. Maka
membersihkanlah, kata Nabi, dan membersihkan karat-karat yang dalam diri atau tubuh, utamanya kolbu, yakni dengan berbanyaklah bersalawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW sekurang-kurangnya sehari semalam 300 kali. Mudah-mudahan manfaatnya dari kisah dan hikmah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.